Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ari ieu eta hiji pasal. Faslun ari ieu eta hiji pasal syuruti sihati ari pirang-pirang syarat sahna puasa eta arba'atu asya'a opat pirang-pirang perkara. Al Islamu kahiji Islam wa aqlun jeung kaduana boga kaluan iqau jeung katiluna bersih min nahwil haidi tina saumpamana haid wal iwa ilmu jeung nyalbi kaunil wakti kana kabuktianana waktu qabilan anu narima lisaumi kana puasa. Paslun ari eta hiji pasal syurutu wujubi ari pirang-pirang syarat wajibna itu puasa eta khamsatun eta khamsatu asya'a aya 5 perkara. Al Islamu kahijina Islam wa taklifun jeung kaduana kataklif wa itaqatun jeung katiluna kaduga kuat wasihatin jeung katiluna sehat wa iqamatun jeung kalimana ngadengkeun. Paslun ari eta di pasal arkanmu ari pirang-pirang rukuna itu puasa eta salah satu asya'a tilu pirang-pirang perkara. Niatun kahijina niat lailan dina waktu puting likuli yaumin dina saban-saban poe fil fardi dina puasa fardu wa tarku muktirin jeung kaduana ninggalkeun anu ngabatalkeun. Dakiron tur dakiron naonnya dakiron anu apal mukhtaron tur anu pilih-pilih ghairu jahilin salian ti jalma anu bodoh makdurin anu diuduran wasaimun jeung anu puasa. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.